Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari eta hiji pasal yajib wajib naon saumu Ramadan puasa dina bulan Ramadan. Bi ahadi umurin ku salah sahiji. Bi ahadi umuri khamsatin ku salah sahiji tina perkara anu lima. Bi ahadi umuri khamsatin ku salah sahiji perkara anu lima. Ahaduha ari anu kahijina tina itu khamsah eta bi kamali Sa'ban ku sampurnana bulan Sa'ban. Salasina tegesna 30 naonana yauman poena. Wasaniha jeung ari anu kaduana tina itu khamsah eta biruyatin hilali ku ningalina hilal. Pihakiman tina benerna jalma roa anu ningalihu kana itu hilal. Wa ingkana jeung sanajan kabuktian itu siman eta pasikon anu pasek munafik. Wasalisuha jeung ari katiluna itu anu liman eta bisubuti ku netepkeunana itu hilal. Pihakiman tina benerna jalma lam yaro anu teu ningali itu siman kana itu halal kana itu hilal bulannya. Bi andi syahadatin kalawan adilna nyaksian. Warabiha jeung ari anu kaopatna tina itu anu lima eta bi akhbari adin ku bejana jelema anu adil. Wariwayatin jeung anu ngariwayatkeun mausukin anu kapercaya bihi kana itu beja. Sawaun sawawae waqa'atu mibaqil qalbi dina hate naon sidquhu ngabenerkeunana itu hate. Amla atawa teu ngabenerkeunana itu hilal. Au ghairi mausukin atawa salianti anu teu kapercaya bihi kana itu hilal. In waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu benerna itu hilal. Wa khamisuha jeung ari anu kalimahna itu anu lima eta bidon dukhuli Ramadana kalawan nyangkana asup bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad. Biman eta tetep pikeun jalma istabaha anu nyaliwan atawa anu nyulayaan kaitu si istabaha anu nyulayaan kana itu ijtihad alaihi kana itu Ramadan naon dalika itu ijtihad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.